Iya dialog kucing panas. Sorry nya kurang merada adem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aduh. Iya. Kang Jineri. Ini ada mang. Sampai alhamdulillah saya kumaha Kang Ipo. Iya nuju naon ieu teh sibuk naon ayeuna teh? Ieu we nuju santai ye. Ya kesibukan mah biasa we istilahna sok loba barudak lalatihan gitu kan sharing ngobrol karari itu we urusan-urusan berkesenian pertataluan lah di dieu mah gitu. Ieu kalau sana nuju aya tamu nih kan aya. Mohon ieu rekan ti Sampah Sunda Kang Ajis. Nama Kang Ajis. Ieu di Rewong nuju ieu nuju Santai lah santai ya mau acara santai silaturahmi. Nah. Iya ya Om J. Kan naonnya disebutna pamirsa YouTube kedanger. Mohon. Seueur anu apa Kang Jiner tapi ieu teh nami asli atanapi landian eta teh naon eta kumaha tah? Oh. Istilahna mah upami cek keren bahasa ayeuna mah nami hoki panggilannya eta teh nuju zaman kapuhur zaman sakola dibarterkeun nya dibarterkeun teh istilahna teh lain youtuber gitu nya main kenang robaan ieu zaman sakola. Jadi pangtarikna harita teh padahal kenang zaman abdi mah nya kendora setelan Bandung gitu. Itu pangtarikna tah tes sengaja meureun si pelatih teh nya guru abdi nuju SMKI panginten. Eta teh jenger-jenger ting cenah mani mah ciga si Jiner. Jadi we nelah gitu tah. Oh berarti sebelum memang duluna aya meureun nama Jiner pangintennya atau memang landian Jiner teh istilah Cigah nama tina istilah gitu ta jadi yang panggilan siga si Jiner itu pan geus aya meureunna nya cigah nama gitu oke bisa gitu ta nya meureunna ngomong gampang we manggil gitu kan tah itu cenah Jiner teh apakna tarik teh apang tarikna lah gitu makanya disebut Jiner dugi ka ayeuna janten nami hoki atuh teh da apa panginten setelan kenang Kang Jiner mah kemprang lebar kemprang lebar gaya Bandungan 20 nya mun teu na itu teh nya 20 tapi abdi nganggo kemprang 2 hiji pras dina ieu Kang Jiner ieu maaf aya nu di gelangan bala Jiner pras gaduh deui naon bedug biru mun aya ada bedug biru bala jin bedug biru pras abdi ge nguriling pemain perkusi di Jakarta di mana apaleun ka Kang Jiner gitu aya nama hiji-hiji ieu maksud sareng tujuanna gelang we lah ieu tah oh nyari gelang mah misalkan da kapungkur teh sengaja sih menuju Sampah Sunda aya festival saleresna teh ID card nya kartu pengenal teh Italiana ieu tah nya ieu ayeuna kakua di jadi ari nu abdi pegat nu abdi teh cinta daripada teu naon dipikeun lebar geus ditalikeun dina leungeun sebagian dikangkalungkeun sore teh jadi hoki jadi rame halus sujieun dijieun we asalna mah nya grup Sampah Sunda we ngumpul ngangge ieu teh ari teh ayeuna mah kan tos di mana nya tos di mana-mana geus dipatenkeun ku abdi teh nu ieu warna ieu merah kuning hijau lain Rastafari lain reggae mah lampu merah gitu nah eta naon nanti persahabatan lah persahabatan gitu kan anu pemusik lain pemusik oke biasa pakai gelang ieu persahabatan ya urang silaturahmi brother nya anu hoyong mah biasa nganggo misalkan upami anu naon berarti oh abi mah hoyong langkung misalkan hoyong sareng kalung sareng nya pangditeun eta mah da ngadamelna teh abi teh kedah ngopi kedah ngarokok nya eta mah istilahna mah saikhlasna teh saikhlasna teh gitu tah ieu teh aya dua aya kuning aya tapi gaduh dua ya tah dua nya dua tah nu ieu mah ya khusus istilahna khusus teh nya persahabatan lebih istilahnya persahabatan lebih teh lain urang
naon ngaranna teh oh si itu mah di anak emaskeun lain istilahna naonnya ini di grup sampah Sunda kan khusus di pengurus misalkan di pengurus ya abdi ada 2 organisasi ke pengurus di tandaan nu kieu mah teh sarua teuing jeung ieu gitu kan ieu mah umum istilahna gitu. Gitu cenah. Pak Ena teh kieu upami Kang Jineri pertama nya ngawitan orang gitu di usia sabaraha ras saha guruna Anu mimiti no bisa pertama resep dia nya abdi tahun 80 tahun 80 zaman jaipongannya mohon zaman jaipongannya mulai rame juga lah gitu. Tahun 80 mulai latihan mulai bisanya 80 hingga 82 mulai bisa karena proses latihan mana di kapungkur mah istilahnya otodidak jadi jarak tempuh jauh gitu saya kendaraan jadi latihan dengan seminggu sekali nya tadi guru abdi pertama teh Mang Didin di Bojong Sayang. Bojong Sayang itu daerah caket ieu Polres Soreang. Ayeuna ge masih aya kene, masih kene aya, masih kene eksis. Masih nya jadinya latihan terus terus sobat ke SMKI nya wawasan nambah, guru oge nambah gitunya da abdi mah meureun nakal. Tebauan jadi aya ieu nu naon main alus perlu dicontoh nah iya nyamberkeun gitu abdi mah kumaha nanyakeun segala macam gitu termasuk almarhum Mbah Suwanda gitu kan Abah Namin gitu kan nya biarpun Abah Namin setelan kemprang ieu bajidoran gitu nya kemprang kecil da abdi mah sanes kana warna kendangna teknik main kendangna nu diudagna gitu terus gitu nya karena teknikna terusnya seueur lah sapertos padali gitu jadi juga lah tinggal ngobrol gitu nya terus di kendang penca oge gitu kan abdi ieu meunang tekniknya kamu ningali panangan ya main kendang sok baradag mohon kan jadi mah alit tapi sorana ngabelentrang tah eta. Iya pangintennya hari zaman kapuhur mah panginten hari teknik latihan teh. Tong waka hayangna beuh latihan heula we nu bener. Kudu bentes heula nepakna. Tong gagayaan hayang main ritme, main pola nu kitu. Nepakna heula ceuk ieu mah aya ceuk balad mah. Sona we heula cenah. Sona kudu beunang da oke lamunnya lamun geus beunang cenah geus karasa geunah pasti cenah main mah bakal lancar. Sugesti oge meureunnya ku ayeuna mah oh nya berarti istilahna teh lamun hayang diajar atau nanaon teh entong hayang jolumpat proses heula leumpang heula kudu bener istilahna. Lain sapoe 2 poe diajar na beuh nya tah eta nu mah seurna kitu langsung elektun langsung nya tapi pan istilahna kudu mudak zaman ya kudu mudak zaman jadi nya iklan zaman jadi nya kapikiranku abdi gitunya jadi kumaha carana sangkan sekali latihan bisa dipaengkeun gitu abdi terus kayak mutan eta jeung dipraktekkeun prosesna oge lami gitunya prosesna oge lami terusnya saeutik-saeutik ngadamel pola dasar supaya ayeuna latihan misalkan engke penting bisa main nah itu istilahna lahirnya itu teh Magic Skin of Drum Magic Skin of Drum teh si eta wah zaman kuliah Haji gitu sok ya termasuk Kang Haji mun ayeuna ya kene namina pada asa Magic Skin eta teh nya kitu jadi selain magic mistik jadi magic cara kita mengajarkan ke anu latihan supaya cepat naon dicerna tapami kan ayeuna kan seueur genre lah nya mohon jaipo wayang oke meureun ayeuna genre mohon Jai dulu ngawalan nang eta dina genre naon
ngawalan ngendang abinya terus terang we biarpun diajari nu jaipongan da resep hate mah jeung sok sering anu dilakukan di lingkungan abdi gitu nya eta kenang pencaknya basicnya asa biar naon kenang pencak teh nya gitu tapi itu teh keunikan istilahnya tersendiri seperti mun dinu ieu mah aya ngejemna gitu nya putra main solo gitu kan aya nu main rampakna terus aya nu naon ngaranna teh tepakan khususna tah gitu. Ayeuna leres teu mun ku abdi tinggal dina kenang pencak teh nu kenang pencak mah udah ngalatih kasabaran teh ya. Ngindungan teh bisa jadi nganak. Mohon. Nganakan teh bisa jadi ngindung. Nah, eta leres teh filosofi eta. Laras pisan karena kan ari kenang pencak mah dua. Jadi sabelah eta teh lamun kemprang dikenang anak ya nya geduk teh dikenang indung eta teh. Jadi sabelah di nyamun istilah eta mah naonnya silang gitu nya, silang jadi nu ieu kemprangna di anak gedukna di indung kemprang indung tah istilahna keur neumaran kemprang anak di geduk Intina kan tetiasa nya harus si antara pemain anak sama pemilik ya nya partner bener chemistry harus nya. kenanya. Jadi eta nu hese klop gitu nya karena nya latihanna kudu bareng teu bisa sorangan dia eta mah. Kadang kan di lapangan ya mah kantos anjeunna jago main kenang pencak. Ketika kana jaipongan teh kagok. Jaipongan ikan pencak kagok cenah biasa diborong enak ya keduaan. Eta berarti kieu kan biasanya latihannya sabelah gitu nya, sabelah gitu jadi nya emang rada hese. Lah rajin mah da abdi mah nakal kapungkur mainna kenang kieu nya gedugna dikatuhu. Asup ke sekolah SMKI baca notasi. Notasi teh kiri gedug gitu kan latihannya proses malikeun eta teh da jeung era ku batur sama mah eta cenah banci itu. Undangna tibalik jeung sorangan balikeun abi latihan proses deui. Jadi keur ngaimbangkeun tinu ngatuhkeun terus kencakeun eta teh perlu proses oge gitu kan. Ku sabab ari keur sakola mah sieun teu lulus teh cepet bisana sabab sieun teu lulus teh era ku batur. Jadi teu instan sagalana oge. Siga lamun ningali barudak nya teh semua sih. Biasa main kenang tapi teu tiasa acun kenang urang malah ngabesot kenang ya kan kapungkur mah saca main kenang teh kudu bisa ngabesot teh Nuhun pengalaman eta teh pasti eta mah nya kaalaman pisan gitu termasuk abdi mah kenang nyalira gitu nyawa kenang untuk murukeun gitu maksudnya. Jadi kan ngadu kenang nyalira nyatipun aki gitu nya jadi kudu bisa ngurus sorangan nya nanyakeun teh kumaha dieu cobaan bari jeung tanaga can aya gitu eta ari geus ieu mah kan geus apal gitu mah kan teu salah gitu nya untung we keur urang gitu jadi nyaho cara ngurus kenang ngecun kenang sakumaha anu inu keur pertunjukan masing-masing gitu. Tah kitu pamirsa YouTube Kenangers TMBK terus kaguar pan engineer teh di mana kawitna terus perjalanan Om Jedui kaena ge main kenang teh proses nah memang panjang pisan lah nama orang tingali dah aya pemain kenang jago tapi teu gaduh kenang aya anu main kenangna biasa-biasa tapi gaduh kenang ayeuna urang cek we gaduh kenang teh Om teh terus ukuranna kumaha bentuk kumaha terus pisaha meset kenangna urang stay tune pokoknya stay tune we lah orang tinggalnya sip. Pemirsa YouTube Kenanger PYK
Jiner nuju nyana kenang Urang tinggal kenang. kenang masih gak kumaha nya orang tingali adanya Nah, iya Kang Ipo. ah Kenang abdi mah. Iya. Duh, Kayak sedap lanterna. ieu teh warna mun disebut nama old school ayeuna mah Baru pengenang ayeuna mah jarang pengenang mah jarang warna beureum koneng seueuna teh ayeuna rawat nanti banget ieu tah ali-alina teh Nah, Ipo pada nyobian atuh. sok we jeung heula ye nuju sasangaleun ieu teh yeuna tuh palas geus Tunjuk beura. cobian kemprang adik teh tah ieu tah sik Om Je Keprang lebar teh ya, ieu mah. sabaraha lebarna sih. 2 hiji ya keprangna. Kieu bener ieu ah detu kenangan teh bener lah kieu. Ini gaya mana ya? tah eta gaya mana tah Om Je Wah, tah ieu mah latihan mah pemanasan we. Cuning. Cuman kemprang kieu mah nya gaya Bandung ngaranna mah. Gaya Bandung. ieu Om Je Kumaha? bodak ayeuna mah Mohon. nya ku zaman ayeuna si kenang teh keprang teh arali terus saya slap gitu asal Mohon. kunaon Om Je man teh istilahna mah teu kabawakeun teu tertarik kudu laleutik kitu Nya seuning mertahankeun itu Bandung. gaya Bandung. Bandung lah Nya panginten naon da kahiji karesep meureun nya. Kadua nya ari kenang kemprang lebar mah meureunan sora kenang anu disebutkeun Pak Pongping na teh aya di dieu mah. coba Tah sapertos kieu nya. Tah tah ieu na teh kaluar sora ieu na teh warna sora Pak Pongpingna. lamun dina kendang nu kemprang alit mah teu aya nya Mohon soalnya setelanna geus tarik gitu, geus tarik pisan jadi moal aya ieu nya semap kenang semap mah moal. Geus kumaha ieu? Ieu jarang nu ayeuna tiasa kaetang lah nu seniman kendangnya nya kendang mah sanu Nuhun. oge Kemprang setelan lebar. kemprang lebar Nuhun. tos jarang di pengrajin oge panginten tos Aralit. alit Ukuran. ukuran kemprangna 20 nya paling alit teh nya Mohon abdi 20 2 tilu. 2 tilu Abdi gaduh anu ieu 2 hiji. ieu 2 hiji nu Kang Jiner ieu 2 hiji Mohon kemprang 2 hiji. Kemprang 2 hiji gedutna Gedugna ieu 28. Ieu panjang 70. Nya janten lamun dina bentuk mah disebatna teh ngabonteng teh ngabonteng. Terusnya jarang aya mah nu nganggo kenang 70 nya. Alasanna teh panjang teuing. Padahal sapangemot abdi mah sanes panjang teuing gitu nya. Justru kenang leuwih panjang teh sora kandel gitu. Panjang napasna. saporos kenang pencak panggil Mohon sapertos kenang pencah dari nu ngaranna urusan panjang jeung pondok mah istilahna punten nya sanes abdi ngalanggar tina tetekon main kenang mangineun tapi istilahna diuk anu can bener sebenarnya mah eta Posisi duduk. iungnya oke aya aturanana mohon da abdi misalkannya awak sakieu gitu main kendang 70 jarang nu main kendang panjang 70 ari diuk napas mah asa sarua wae jeung main kendang anu ukuran genep 5 genep 3 kan anu mah saseurna gitu nya genep 3 genep 2 kan aya nu sampai ka genep 10 panjangna kita pondok pisan gitu. posisi duduk juga itu mempengaruhi Nya pengaruhi pisan power nya power coba kieu aya kumaha Om Jay main lah
dua tepak. Setepak dua tepak lah. Mohon siap. Aduh, iya mah. Seperti jaipongan nyala gitu lah. Ayeuna nu tepak nu solok Kang Giner lah. Waduh, cobian lah, mincin we lah ya. Nah terus kieu lamun tukang kendang kan biasana nya kendangnya biasana ngagaduhan awal kendang teh si kendang eta teh sok disimpen biasana. Jadi mun ngagaleudeuy teh nu pertama beli mah moali ica biasana gitu. Mohon. Je ngagaduhan pertama kali kendang eta nu kendang mana ieu kah atau aya Aya deui si sanes ieu. Anu pertama pisan mah Si dukun lah gitu nya. mohon anu itu ukuranna 65 Rada pendek rada pendek. Itu tetap keberana eta 22 dua. langkung lebar gitu. Ieu mah nu ka Ieu mah sarasa nu kadua tapi naon ngaranna teh pami manggung Kojo berarti kojo. nya pas rekaman raoseun ieu suantana teh gitu. Jadi we nu sering di angge mah ieu gitu. Iya leres truk kenang teh gaduh. Ini mah ada rencangan gaduh kenang hiji ge dijual. Jadi ge apa nama? abdi mah nya lain agul mengintennya anu genep 3 genep 5 asal 70 gitu. Jadi upami aya latihan resepna di nu ieu mangga. Resepna rada panjang sedik mangga. Resepna di nu ieu latihan mangga gitu. Hari ieu teh buatan saha tah? Ieu kaleresan ka pungkur teh di Pantum Banyaran. Pantum anu ayeuna mah diteraskeun ku Agus putrana bangiten, Agus Utum. Di Banyaran Cileutik. Bandung mah eta nya. Mohon Bandung mah Spesialis Bang Inten gaya gaya Bandung. Agus Utum Banjaran. spesialis gaya Bandung. Tapi da ayeuna mah tos seueur ngeui po. Nya naon pengrajin kendang tos seueur gitu kan. Janten untuk fanatiknya kumaha karesep Selera lah nya. da ari pangaos mah sarua-sarua wae gitu. Kumaha selera pemain kendangna istilahna gitu. Teu abdi memihak kagus itu teu gitu. Resep gaya da sae sadayana ge sih kendang gitu. Cuman panginten kebiasaannya karesep jeung karesep gitu kan. Taena ngeunahan kendang. Mohon. Bang Inten gaduh naonnya? Pengertian sendiri merenanya Mohon. cek Kang Giner. Naon sih kendang teh? Menurut Nya panginten secara umum mah Ya kan hari umum mah kendang kendang dari Jawa Barat dengan satu setnya ada pulan ter. Biasa lah eta mah gitu mah. Cek jewe. Nyari sahur abdi mah gitu nya alat musik nu paling energi gitu we nu paling energi bisa main dipaenkeun ya di segala jenis genre musik gitu kan. Global lah nya. Nya global soalnya ini mah geus umum bisa dipakai di naon tradisi oge bisa terus di barat musik barat oge bisa gitu. Jadi ente iya gitu nya ente nyoba lah gitu pokoknya mah nu penting main kendang we heula lah. Main kendang we heula nu halus. Jadi misalkan filosofina kudu kieu dangke eta aya ahlina pangintennya. Oh iya bagian ieu. Le kendang nu halus gitu aya resep we lah. Jadi ame budaya urang teu leungit gitu. Teu beda filosofi kita beda-beda. Nya filosofi ge beda-beda. Engke oge minten tinggal kurang atuh kurang misalkan
kurang pengertian tentang keilmuan anak kayak aya pos ya iya bagianna Tapi ieu mah nu ilmu nu di anu selama Jeti SKI Nuhun. SKI nu saka ketemu jewe mohon filosofi dina organologi kenang saya aya rawan oh nya terus ieu kan jumlahna aya salapan mohon iya aya 7 ya menakan eta teu kantos menakan eta gitu nya ti istilahna nuju guru diterangkeun ieu kedah ieu nya panginten eta mah lebih ke naonnya ke pribadi kita pangintennya kan aya nu dikaitkeun gitu 7 ieu 7 unsur mohon ieu aya salapan nya kaitkeun ieu jeung nu salapan teh cenah naon mohon nya eta mah panginten pamenakna masing-masing pemenakna masing-masing gitunya nya kan luka pelajaran hidup kurang sebenarnya jadi oh iya tuh salapan ya kaos ieu teh anu ngacu karena salapan wali teh anu gitu nya istilahna langkung jero nya eta mah kedah naon ngaranna teh kedah khusus gitu latihanna kedah khusus aya nu ngaguar eta lah aya nu ngaguar eta istilahna oke gitu bener jeung teu mah da apa nya mohon eta mah kumaha ka dirina masing-masing si pemain kendang gitu ta. Tapi ieu teh ninggal teh aya biasana sok aya bujana teh dina kenang teh. Aya ieu mah kenang kapungkur kene masih kene aya ieu tuh. Ieu teh istilahna pan ari kapungkur mah sering naon ngaranna teh kelaran gitunya karena apa teh sebenarnya teh keur nanggung Di soren teh ning ayeuna mah barudak ayeuna mah ning tos aya kenang soren eta teh sebenarnya mah kapungnya aya baheula tos aya gitu tapi nyameureun ku sabab jarang teh nya lebih keren ayeuna misalkan jeunna judul kenang soren gitu lah eta lebih keren gitu kayak gitu kenang soren itunya pamirsa YouTube kedangar laras pisan atuh da ieu mah Kang lagi ada sabaraha hiji ana teh tilu abdi mah tilu mudah-mudahan aya nanti asa hiji diwariskeun ka abdi kita acan beres hiji opat ya. Tapi da abdi mah aya nu kemprang 20 tapi rada nyemap gitu mirip nyemap aya gitu ngajawe ngame resep gitu baru dah ngame resep ayo kenang gaya Bandung itunya pemirsa YouTube kenangan suka kemana-mana beneran ayo di nasibnya salah ini bisa tah terus ketinggalan dia harus pisan aja nama main kenang teh kenang sejati teh ada truk kenang nah enak ya objek mohon kan akhirnya terus seueur komunitas kenangers mohon aku rumah panginten di Bandung akhirnya terus di kabupatennya di Lumur Sorangan sorangan janten ayeuna KBK teh ya komunitas kenangers Bandung Kidul gebot pakai dulan buat pakai dulan tur objek naon sih ya manfaat dari sebuah komunitas kenangers ini tak kalau abdi mah seueur pisan manfaatna bapak silaturahmi kaduana jadi loba balan ternyata di Kabupaten Bandung teh gitu nya seueur pemain kendang oh tinu sakolahan atau nepi di alam gitu nya otodidak ya jadi ngagabung gitu resep oh sieu mah kurang dia bisa main kendang ieu si orang bisa main kendang ieu gitu kan beda-beda genre lah beda genre resep jadi orang teh nambahan ilmu eta teh tinu main kendang pencang oh ini mah rame kendang dangdut dah emang punya cenah batur kira kendang dangdut tapi bukan teknik-teknik tersendiri ya teh terutama istilahnya mah warna gitunya warna naon ngaranna teh warna gaya dina dangdutnya jadi ya gitu sering
sering sharing gitu kan selain di abinya itu ngalupaskeun anu di naon anu di kota gitu kabur aya eksis di kota anggar we silaturahmi mah eksis ngiring komen ya masukan lah gitu kan sering gitu kan alasan ya. sebagai pengurus oge pakitanya ini Oh, di KPK abdi sebagai pengurus oge gitu. kita di lembur tapi dah kota ke masih sok Masih. masukan terus Kumaha dah? selain di Kendangas Mohon. objek gaduh selain balan jin teh ieu Mohon. nya ngoping mah aya bedug biru eta kumaha tah Oh nya selain aktivitas di Kendanger gitu di kota atau di kabupaten gitu ya. Tapi ge gaduh istilahna nya komunitas tersendiri nya eta tatalu bedug biru. Mohon eta mah nya istilahna keur ngagaet barudak anu resep kesenian lah daripada turun ke jalan gitu nya. Diarahkan Positif lah nya. Mohon positif diarahkan di tatalu heula we bedug biru anu simpel make stick segala macam gitu. Lamun geus resepan depan orang dek diarahkeun ka anu gamelan, dek diarahkeun ka anu khusus main kendang. Gampang gitu kan penting cokot moodna heula daripada Pangaresepna. nya daripada langsung turun ke jalan pemoean anu naon istilahna gangster ke hutan gitu. Wah, bahaya mendingan di dia ya wadahna bedug biru. Di aula kucing janten menyerapan. aktivitasna nu bermanfaat Mohon. Tatra saya nak kieu di Kenang ya kan Ya. sur seniman nu naon disebutna teh jalan-jalan atau keliling dunia dengan an boga bisa pangabisa Kenang hungkul tah ayeuna umjay pagitan apa-apa di Samba Sunda Mohon. tinu Kenang gitu tiasa kamana wae ngalang-ngalang buana teh umjay selain tinu Samba Sunda pan aya nu ngalang-ngalang buana sendiri gitu. Mohon. Tina Tina main kesulitan, kenang. tina main Alhamdulillah pakinten abdi kabukur menuju SMKI gitu kan. Lawatan budaya. Perwakilan budaya di keliling ASEAN mulai tahun salapan tilu pakinten menuju SMKI. Terus sareng Bala Osar mah eta mah ya naon ngaranna teh word musiknya, word musik tapi jenis genrena lamun di urang mah ciga pop Sunda gitu nya, ciga pop Sunda. Tapi alhamdulillah rame eta keliling Eropa. Sekitar Asia, tahun keliling Eropa sekitar tahun 2000 sareng di Bala Osar teh. Termasuk salajengna di Samba Sunda gitu. Sarang Samba Sunda mah nepi ka istilahna nepi ka utah nanti naon po soalnya kieu nya anu teu acan teh kaubek teh Afrika panginten sareng Samba Sunda tinu main kendang Tina teh main kendang teh tos kuliling dunia ya lamun cek Iman Jimot mah ngacumantara teh kenang pokona mah ieu leres the true kenangers teh teu diragukeun deui ieu Jineri ayeuna mah urang tinggal we kegiatan tos alat nu aya di dieu nu mohon pokoknya tinggal tong kamana-mana pokoknya mah anu tiasa main kendang ya jawara-jawara kendang nu aya di Jawa Barat bakal disumpingan ya laras teu sebagai kendang sejati teh kemana-mana. Biru teh Orang mana sih? abi di kota tuh Pesan atuh. biasa itu kenangar tingali bedug biru teh tingali aya kana 50 mah ieu mah pokoknya siapa ya pami bade lalatihan mah Nah. disayogikeun saya teu kedah nyandak alat kedah tos siap selain tina kendang teh aya engineer nah
naonnya ngalatih bedu biru anu mediana tina alat musik daur daur ulang. ulang drum teh Drum sampah, drum biru. pokona mah jadi ulah sieun jadi kolot tapi kudu sieun lamun keur ngora teu boga karya Eta. nya jero tah Ya.